medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun Warga Dahlia kamari paguron gabungan parantos tumpur ku Sigarang Larang namun barjaya mah anu cenah diangkat janten pimpinan paguron gabungan malah kabur nyumputkeun maneh di bumina Amadarkum. Urang lajengkeun wargi serial Si Konceleng dina jejer carios Si Konceleng, Putu Si Konceleng, tanding titisan siluman karya Bagus Sarespati. Warga Dahlia orang caturkeun Sigarang Larang jeung Jaka Kembang katut Sidugul Waru masih kene panasaran neneangan laratan ngeunaan Mbah Lalana anu memang teu boga padumukan anu matuh. Lantaran wanci peuting tiluanana terus ngadon laleureuh bari monok di salah saji imah nyata di imahna Ki Purwana salaku pupuhu di eta lembur. Pribumi puguh be kawilanggem per anu lain di kieu nah sabab imahna kapeutingan ku Sigarang Larang. Sikap jeung caritaan Sigarang Larang Sidugul Waru katut Jaka Kembang asal ngareunah sorangan mangsa menta dihormat ku pribumi anu kapaksa daek teu daek kudu nyumponan kana pamentana. Sabab sieun Sigarang Larang jeung dua baturna ngalakukeun tindakan anu teu dipiharep ka pribumi. Pokona mah aing tiluan kudu dihormat sia. Lamun maraneh kabeh anu aya di dieu imah yang salamet. Maneh teh pupuh ieu lemur lain. Ngaran maneh teh Purwana lain Ya kitu. Bener kula pupuh ieu lembur. Kula Ki Purwana aja bisi panghormatan kurang nyugemakeun banyak hampura be sabab wanci peuting kieu mah nanti ya rek mana neangan opion walurat keur kieu mah ya eta ku taya ibrah heula ti anggalna estu dadakan sarumpingna ka dieu daduh aduh. Mantong ngomong gitu Purwana bisa diberewekeun sia boga sungut teh sia tah. Nu penting aing hayang nanyakeun ka maneh. Sugan maneh nyaho ieu mah. Di mana tempat cicingna si Lalana? Oh, nu dimaksud teh Mbah Lalana gitu. Oh, si Lalana. Maneh nyaho tah di mana cicingna eta jalma teh? Mun maneh nyaho sok gancang bejakeun ka aing. Sakatarang mah eta Mbah Lalana teh memang teu puguh padumukanana. Jadi cek beja matara matu cicing di hiji tempat. Mindengna teh idar-idaran.
surup jeung wasana mohon lalana anu hartina teh ngalalana idar-idaran nu badag daya anu terangan di mana dumuk matuhna. Pamajikan Ki Purwana milu mayoran caritaan anu jadi salaki. Mohon dah salah rasna eta teh daya atau acan aya nu terangan di mana dumuk matuhna mbah lalana. Jantan sesah milarianana puguh oge tata jalmi teh seueur anu nyarios kitu kama oge. Alah mongos lari geus teu nyerah omah. Maneh pamajikan Purwana? Ari tempat aing keur sare geus diberesan acan. Aing geus tuluy yang molor euy. Nya atos diberesan kantun tinggal ku lembe pangarsa. Kakarak tatan lu kitu ngahormat ka tamu sia teh. Tangke isuk-isuk aing hayang dahar bakakak domba Purwana. Hayang bakakak domba aing. Pak jadi siapkan kumananya. Awas ya mentong poho bakakak domba pokoknya makarti. Ki Purwana silireret jeung pamajikanana kaget jeung bingung sabab di mana-mana oge anu biasana dibakakak mah hayam atawa manuk sarta entong. Tapi si garang larang hayang domba anu dibakakak. Gobe matak bingung pikeun Ki Purwana jeung pamajikanana teh. Bari jeung kerung Ki Purwana terus ngajawab pananya si garang larang. Oh iya kartos. Bakakak dombanya. Tapi yo punten yo pangarsa. Sakat terang abdi mah aya nu sok dibakakak mah ayam atawa manuk sarta endog. Tapi ieu mah pangarsa teh hoyong domba aya nu dibakakak teh. Da aya oge domba guling paling kitu pangarsa. Si garang larang kerung dina hatena mah ngabenerkeun omongan Ki Purwana anu nyebutkeun yen anu biasana dibakakak mah lain domba tapi hayam atawa entog sarta manuk. Domba mah biasana dijadikeun domba guling. Tapi nya kitu si garang larang embung disalahkeun. Si garang larang neuteub seukeut ka Ki Purwana jeung pamajikanana bari terus nyarita deui. Cok maneh domba guling sote. Tapi da cok aing mah eta teh bakakak. Pokoknya mah cek aing bakakak domba sia. Sungut aing anu ngomong sungut aing. Wanian sia ngabangkang mana teh Purwana. Oh pokoknya mah isukan aing hayang dahar bakakak domba sia karti. Bari jeung murungkut tungkul Ki Purwana ngawalon. Oh mohon bangga. Engke enjing disiapkan pangarsa. Itu bakakak. Ya bakakak domba maksudnya gitu. Ade tah. Itu atuh Purwana. Pokoknya macam aing kitu nya kitu. Tah aing ayeuna ya hayang molor tunduh ai. Wah malolor mana teh waru kemang. Barang hakan we sia teh oron-oron. Siga eueuh poe isukan sia teh kehet. Awas ya lamun isukan maneh duaan hudang borang. Ku aing dibobak sia dijieun emping tapanon teh sia. Geus kitu masih garang larang nangtung muruka enggona anu geus dipernahkeun ku pribumi. Dituturkeun ku Sidgul Waru jeung Jaka Kembang anu abus ka kamarna masing-masing.
besukna kira-kira wanci kaberangnakeun di tepas imah naki Purwana. Si Garang Larang jeung si Dugul Waru katut si Jaka Kembang keur galunter ngobrol. Si Dugul Waru anu ngamimitian muka babaran lisan. Jadi kumaha ayeuna yo lengkah urang teh Garang. Darek neruskeun maluruh laratan si Lalana atawa rek nyelang balik heula ka Alas Waringin. Si Garang Larang netep seukeut ka si Dugul Waru. Bari terus nyarita. Waru. Mane beki pisan kana balik teh sia. Cek aing oge si Lalana kudu gara kapangi. Aing hayang gara-gara modern eta mangkluk ngarti sia teh. Pokona mah aing moal waka balik lamun acan manehna si Lalana tadi podaran ku aing Waru. Lamun si Lalana can pae ku aing ta Waru. Oh tapi lamun manarek balik ke Alas Waringin ajik balik we sorangan sia mah. Ngan wayahna meureun ku aing dipenta tah ceuli teh sabolas sia teh. Daek ajik. Ak balik mah. Wah. Oh, ulah kitu. Oh, mene. Ya garama ah. Ya ke. Lamun ceuli akang dipenta hiji mah. Sirah akang jadi deng atuh ye. Teu saimbang. Ya. Oh, nya. Maksud akang nyelang balik teh. Akang rek ngeprak barudak. Ya para anggota Karaman Alas Waringin. Cina nyebar ka unggal juru. Pikeun ngabantu maluruh si Lalana. Kitu teh Garang. Lain naon maksud teh. Apanan hari loba panonjong ceuli mah anu neneangan piraku teu kapanggih. Bener teh Jaka? Hah, ngomong atuh si lain jalan cicing wae. Lain ngaulang wae. Juga arca meneh teh ngomong atuh bener teh kitu. Hah? Nya hari kuring mah satuju kana rancang Kang Waru ieu Garang. Ngan keur meakeun panasaran mending oge ayeuna mah urang ngabagi diri pikeun neangan si Lalana. Nya saha nu nyaho si Lalana teh keur aya di sabudeureun ieu pelemburan atawa di lembur anu deukeut ka ieu lembur kitu. Tah kitu. Setuju maksud si Kembang aing. Naga satu ayeuna mah jadi kieu we. Ayeuna mah urang ngabagi diri pikeun neangan si Lalana di sabudeureun ieu pilemburan jeung lemburan nu deukeut ti ieu lembur. Ngan ingat ya, tong aya anu wani-wani ngalakukeun tindakan ka si Lalana. Sabab si Lalana bagian aing. Jadi sawae anu manggihan si Lalana kudu langsung mere nyaho ka aing. Kumaha? Ngarti Waru kemang sia. Si Dugul Waru jeung Jaka Kembang ungut-ungutan ngarti kana maksud caritaan si Garang Larang. Si Garang Larang ngabagikeun panetepna ka dua baturna bari terus nyarita deui. Ya, sia geus ngarti mah. Ayo gara marantau atuh ka itu Waru oge Kembang sia. Aing tan rek neneangan di sabudeureun ieu lembur. Maneh duaan teangan di lembur tetangga. Lamun manggihan si Lalana langsung bere nyaho aing nya. Si Garang Larang nya tujuan rarancangna Jaka Kembang. Terus ngabagi diri pikeun maluruh laratan Mbah Lalana. Si Garang Larang mah neneangan di sabudeureun lembur Ki Purwana, sedangkan si Dugul Waru jeung Jaka Kembang masing-masing ka lembur anu sejenna.
Margi Dahlia wanci peuting sumanding marengan renghapan setiap insan anu keur salare tibra ngambah alam impianana masing-masing. Peuting harita si Koncleng anu keur sare tibra bet dipanggihkeun jeung Eyang Bongkok anu jadi guruna. Dina jero impianana teh harita si Koncleng jeung Eyang Bongkok dari yuksila dina luhur batu anu nemprak pahareup-hareup. Disabudeureun eta patempatan teh rarajag tatangkalan anu galede jeung geus karolot. Eyang Bongkok neuteub antep ka si Koncleng anu jadi muridna bari terus muka babaran lisan. Jalu kayaan dunia kajawaraan dina waktu ayeuna keur genjlong ku ayana tindak laku bocah lalaki anu ngaranna teh si Garang Larang anu geus nebarkeun mamalager kahirupan jalma loba. Kembali jeung eta Kang Tube itu bisa diandap bukan Jalu. Urang boga panjen jeung kewajiban bikin merangan karena setiap tindakan kejahatan. Ugunya eta yang beja ngeunaan kekejeman si Garang Larang tetos nyebar kemana-mana yang anu jadi sasaran korban teh rata-rata jarago anu baroga ngaran di dunia kajawaraan. Malah mah Eyang sobat abdi nyata Ki Buyut Mitra sareng Dewi Amba mah atos jadi korban kagaranganana si Garang Larang. Anu matak ayeuna anu jadi incu muhun santana dipeuseuh ilmu pancabraja ku abdi teh Eyang. Sabab nurutkeun geteran batin abdi mah jaga ninggi supageto si Garang Larang pastina oge bakal milarian abdi. Upami abdi tos nurunkeun sakabeh ilmu pancabraja kanu jadi incu, panginten abdi oge tenang lamun teh mah abdi memang kedah jadi korban kagarangan si Garang Larang teh. Kitu tah Eyang. Memang iya kuduna gitu Jalu. Ngandang tuwe bikin nyembangan jeung nandingan kekuatan jeung ilmu kasagedena. Da cukup ku bekal ilmu pancabraja unggul Jalu. Tapi ilmu pancabraja teh kudu leuwih disampurnakeun deui. Lah bikeun nyampurnakeun eta ilmu pancabraja teh santana incu si Jalu kudu dibawa ke tempatna Eyang Widi Sakti. Sabab ngan ukur Eyang Widi Sakti anu bisa nyampurnakeun kekuatan ilmu pancabraja. Anu saterusna eta ilmu kudu kacangking sapinuhna ku santana. Ku Eyang geus bisa katoropong secara batin. Anu baris mampu nandingan jeung imbangan kekuatan ilmu si Garang Larang anu mangrupa titisan siluman iwala titisan tanah inju Jalu. Si Koncleng rada kerung ngadenge carita anu jadi guruna saperti kitu teh. Kelila si Koncleng terus tumanya deui ka Eyang Bongkok anu jadi guruna. Nah, Eyang gaduh keyakinan seperti kitu eta teh muhun iwati santana incu abdi anu bakal bisa nandingan jeung ngimbangan kekuatan ilmu si Garang Larang teh Eyang. Kitu manawi. Oh nah, bisa kitu. Nya incu hidup. Sabab aya padalina jeung buah ajaib Sunyaluri teh Jalu. Ieu jelas nama ya Jalu. Eyang Bongkok kajelaskeun naon alasanana pangna iwal santana incuna si Koncleng anu baris mampu nandingan jeung ngimbangan kekuatan ilmuna si Garang Larang. Sabab Laraswati anu keur kakandungan ku Koncarawati kungsi ngadahar buah ajaib Sunyaluri anu ngandung daya kasakten.
Anu saterusna eta buah ajaib Sunyaluri teh ngajadi getih jeung daging dina awakna Koncarawati. Anu saterusna eta daya kasakten tina buah Sunyaluri teh nurun ka Santana anak ti Koncarawati jeung Rugawa. Kabeh ditetek teh anu kaliwat si Konceleng ngabandungan pinuh perhatian kana guara nu jadi guruna. Geus kitu mah yang bongkok mungkas guaran caritaanana. Jadi itu alasan nama Jalu. Ya haiwat di Santana incu Jalu anu baris mampu nandingan jeung imbangan kekuatan ilmu si garang-garang. Eta alasan nama. Si Konceleng unggut-unggutan ngarti aya nama. Nah iwal Santana anu mampu ngungkulan kagarangan si garang larang teh. Si Konceleng netep antep ka yang bongkok anu jadi guruna. Bari terus nyarita deui. Dan upami kitu mah Santana teh kedah saenggalna ku abdi dibawa ka tempat Eyang Widisakti panginten eyangnya. Sabab nurutkeun beja mah geus loba jago anu boga ngaran di dunia kajawaraan jadi korban kekejeman jeung kagaranganana. Ditambah deui ayeuna teh para karaman jeung jalma jahat anu liana teh ngagabungkeun diri bilu ka si garang larang gitu. Oh, memang bener Jalu. Santana kudu bisa sagancang ditepungkeun jeung Eyang Widisakti Jalu. Tah ngeunaan dumuk matuhna mah wayahna. Jalu kudu ngagunakeun kaseueutan batin pikeun ngayakinkeun di mana dumuk matuhna Eyang Widisakti. Kumaha Jalu gardi. Ayeuna ku Eyang di jurung laku. Sarta Eyang boga kayakinan. Santana incu Ujang bakal disarima dijadikeun muridna ku Eyang Widisakti. Sabab di antara Eyang jeung Eyang Widisakti lamun nurutkeun pancakaki mah beurang disebutkeun sakaruhun teueuh 30 pakuan. Itu tajalu. Mohon mangga eta panjen ku abdi bakal dilaksanakeun Eyang. Abdi ngahaturkeun nuhun ka Eyang anu tos masihan papandang ka abdi. Ya mudah-mudahan be pun incu Santana mampu ngimbangan nandingan si garang larang. Margi upami henteu aya anu nandingan kagarangan si garang larang mangka bisa dipastikeun kahirupan jalma loba bakal kaganggu katenanganana. Kitu deui kasalametanana Eyang. Oh wayahna Jalu. Memang geus digariskeun ti dituna. Ika nandingan si garang larang taya deui. Iwa di Santana incu Jalu. Sakitu we anu penting anu kudu ditepikeun ku Eyang mah Jalu. Ceuk dina impian jirim Eyang bongkok terus ngiles leungit tina teutepan si Konceleng. Anu saterusna si Konceleng lilir tina sarekna bari terus ngahuleng halisna meh tepung nginget-nginget pancen anu kudu dilaksanakeun luyu jeung pituduhna Eyang bongkok anu jadi guru. Wargi Dahlia dina poe isukna si Konceleng nitah ka Koncarawati jeung Rugawa pikeun ngageroan prawira jeung Arumsari. Kitu deui Mantini jeung Regawa sangkan ngumpul ngariung sabab aya masalah anu penting. Bari
ngadaguan prawira jeung anu liana datang si Konceleng mengajakan Santana anu jadi incuna kaburuan imah anu memang lega pikeun latihan jurus. Henteu sawatara lila datang prawira jeung Arumsari. Kitu deui Regawa jeung Mantini dibarengan ku Rugawa jeung Koncarawati. Si Konceleng anu keur merhatikeun Santana latihan jurus harita nyelang ngareret ka lebah prawira jeung anu liana anu muru asup ka jero imah. Si Konceleng nyampeurkeun ka Santana anu jadi incuna anu harita masih keneh hut-het sorangan latihan jurus luyu jeung parentahna si Konceleng anu jadi akina. Sanggeusna deukeut si Konceleng terus nyarita ditujukeun ka Santana anu jadi incuna. Gas. Cukup latihan jurus majalu. Ayeuna mah diteruskeun ka ngalatih ilmu pangenteng badan ya lu. Tuh di luar aya batu gede ya lu. Tah hidup kudu luluncatan di antara batu galede. Terus pindah kana luhur tatangkalan. Ajalu kudu luluncatan dina dahan anu hiji pindah deui ka dahan anu sajana. Tapi oma jalu lamun bisa entong aya tatangkalan anu endag. Karti lamun engke jalu geus zape panggihan deui aki. Kitu nya. Ngarti jalu? Santana ungeuk bari seuri terus ngajawab ponok bari mere jempol leungeun katuhuna ka akina nyata si Konceleng. Siap kieu lah. Tenang be. Hup, ya. Jorelat. Gajeleng. Santana muru luncat ka luareun buruan imah. Sedengkeun si Konceleng harita ngaleos pikeun asup ka jero imah. Sanggeusna silih bageakeun sakumaha mistina harita si Konceleng diuk ngareneng jeung Laraswati anu jadi pamajikanana. Si Konceleng ngabagikeun paneutupna ka sakur anu aya di dinya bari terus muka babaran lisan. Anu bakal dijelaskeun dina ieu riungan teh kawilang masalah anu penting. Anu tangtuna oge henteu ngan saukur diperhatikeun wungkul. Tapi kudu dibarengan ku kageuing na pikir jeung kahudangna kasadaran urang sarerea. Anu saterusna ngarojong kana karep jeung pamaksudan. Sakumaha pituduh dina impian ama bangsa tepung jeung eyang bongkok. Jadi kieu pituduh ti eyang bongkok anu tepung jeung ama di alam impian teh. Si Konceleng terus nyaritakeun ngeunaan impian anu tadi peuting, anu tepung jeung eyang bongkok anu jadi guru. Nah, kabeh ditetek teh anu kaliwat. Anu saterusna eyang bongkok mere pituduh anu tetela aya hubunganana jeung Santana. Anu aya dina eta riungan harita ngabandungan kalawan Daria kana guaran caritaan si Konceleng dina waktu harita. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun, harita si Konceleng terus mungkas guaran caritaanana. Tah, jadi kitu pituduh ti eyang bongkok teh. Anu tadi peuting tepung dina impian teh tah. Jadi guayana eta pituduh ti eyang bongkok teh. Ieu mah kasadarea we. Kudu nya tujuan sarata ngajurung laku pikeun ngalaksanakeun karep pamaksudan luyu jeung pituduhna eyang bongkok. Nyata mawa Santana ka tempat padumukanana Eyang Widisakti. Pang-pang nama hidup duaan Koncarawati jeung Rugawa salaku indung jeung bapana Santana. Kuama dipenta karyodoanana. Santana incu ama bakal dibawa ke tempat Eyang Widisakti. Sila dipeuseuh ku Eyang Widisakti. Bari
anu baris nyampurnakeun ilmu pancabraja pikeun nandingan kagaranganana si garang larang anu ayeuna tindakanana teh geus teu bisa diantepkeun deui kitu. Sakabeh anu aya di dinya atau dina eta riungan harita pada unggeuh ngarti kana guaran caritaan si Konceleng. Rugawa bapana Santana neuteup antep ka si Konceleng anu jadi mitohana bari terus nyarita. Abdi tangtosna oge bakal ngarojong kana eta pamaksadan ama. Margi anu dilakukeun ku ama kapun anak Santana taya sanes kanggo kapentingan sadayana. Anu memang ayeuna teh nuju kaancam katenangan hirupna kitu deui kasalamatan hirup anu hirupna ku tindak laku kajahatan si garang larang anu nebarkeun mamala di mana-mana. Janten abdi salaku rama na Santana, abdi ridho pun anak dicandak ku akina. Koncarawati oge harita milu nyambung kana caritaanana Rugawa anu jadi salakina. Mohon abdi oge sami ama ngirangan be kumaha saena. Abdi percanten ka ama kitu deui ka Eyang Widisakti anu tangtosna oge baris ngaping sareng ngajaring kana kasalamatan pun anak Santana. Mugi be ama sareng pun anak dilancarkeun sagala rupina dina ngalaksanakeun eta pamaksudan. Syukur atuh ari kitu mah. Tah ayeuna kumaha ieu nurutkeun Nyi Prawira jeung Harumsari? Apanan sarua Aki jeung Nini na Santana ieu teh hidup duaan ge. Nah sapuk atawa kumaha teh? Jeung ieu Regawa jeung Mantini salaku uwa na Santana. Kumaha ieu? Sapuk atawa kumaha ieu? Nya poho ieu. Aduh. Ampura yo. Ibu oge apanan sarua Ninina Santana. Kumaha ieu? Sapuk atawa kumaha? Duh hampura ya apal meureun Bu geus kolot masok jadi poho. Hampura yo lain mau pohokeun. Eleuh wargi Dahlia ningan teu karaos waktosna parantos teu nya kapan kedah dipungkas deui serial si Konceleng dinten ieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui urang hanca deui kumaha salajengna lalampahan Santana anu sejadi peuseuh jiwana ku Eyang Widisakti baris dicana ku si Konceleng. Orang lajengkeun enjing orang hanca sakedik-sakedik enjing. Atuh sim kuring dinten ieu undur pamit atur nuhun kana sareparatosan hapunten samudaya kelepatan wilujeng kantun paremios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langamnya Dahlia perung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.